lah teh nyaeta anu diwangun ku aksara alif lam lam he. Nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif, cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal, cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir, cahaya hideung nyaeta jadi hakikatna lapad he. Nu matak didinya aya alif lam lam jeung he tah. Jadi we jeneng asma Allah. Dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama? Tah johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid. Dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabaraha perkara? Bakal manusia teh aya 4 perkara. Hiji bumi, sain jeung seuneu. Aya watekna eta mode taneuh. Oh aya. Kumaha watekna taneuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahesa The Family. Di balik lucunya wayang golek dan petuah para tokoh karya Asep Sunandar Sunaria, tersimpan makna kehidupan, ilmu agama, dan perjalanan mengenal diri serta Sang Pencipta. Mari kita saksikan cerita pewayangan ini sampai akhir, karena ada pesan mendalam yang mungkin belum pernah Anda tahu sebelumnya. Fungsi atawa eusi tina syukuran urang kanu Maha Agung je kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana, ngajauhan kana cegahanana. Laras kaula nun ama. Jadi ai syukuran teh kasep lain ngapangaosan. Ta aina ngapangaosan mah eta mah tolabul ilmi. Ai syukuran teh nyaeta urang teh migawe kana parintahanana. Laras kaula nun. Contona kumaha contona ama? Urang di mana keur lempang kahujanan di jalan. Laras tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek nginyeum payung. Timalan Kangjeng Rama sangeusna dibere payung eta kuno boga imah. Terus urang teh nganuhunkeun. Sangeusna nganuhunkeun urang dirigdig init. Bari eta payung dikelek lain dibukakeun. Cenah meureun ceuk nu boga imah teh eta teh payung teh rek dipaok kitu. Ongkoh nginyeum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan. Tapi naha eta payung kalah dikelek ai huhujanan terus. Jadi pasti bakal nimulkeun kacurigaan kanu eta boga payung. Oh, leres amat. Tah. Anu matak ceuk dina kateranganana kitu. He manusia, lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui. Timalan kaula nun. Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh geura pigawe parintahanana di mana urang geus migawe. Parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya. Tapi nodama kaula nun Kangjeng Rama nuhun pisan ama. Bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari, bisi kageleng ku roda alam, bisi alut-alutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade. Bisi kabawa kanu cepuguh, mabok-mabokan, main jeung sajabana. Tete ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama. Laras kaula nun Kangjeng Rama kade. Sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade bakal kalah hadena, melak goreng bakal kabawa gorengna. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa. Angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Timalan ama kade. Ama mi HP ceuli, ama mi HP panon,
lain celi jeung panon ama dipinahkeun kainya ka hidup tapi nganu harti celi mi HP so teh munga denge ama teh boga murid salah lampah mi HP panon ama teh mung nempok boga anak laku lampahna nirsa timbalan kaulanun ama ulah mahiwa geraprak anguran gerak tolabul ilmi sana geuning ceuk basa ayeuna mah wajib belajar tapi no damal kaulanun ama wajib belajar teh tong ayeuna ti baheula ge geus aya naon ama cenah geuningan tolabul ilmi faridatun tuh tolabul ilmi faridatun anu pihartieunana satiap jalma diwajibkeun neangan ilmu ai ilmu teh kanyaho mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo komo mun kabatur ngajago engke urang bakal disebut bodoh tungtungna jadi boloho tuh tapi no dama ama ya nampi nuhun yakin geuning ilmu teh kitu heueuh lamun urang tanpa boga ilmu dek kumaha deui sabab ai ilmu teh anu jadi oborna ati manusia di mana urang keur poekeun ka pandai boga ilmu masyarakat urang teh boga obor jeung teu berat mamawa tapi omat eta ilmu teh ulah dipake salah komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah kuat di kadek, kuat di teunggeul, kuat di bedil. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil, kuat di kadek, kuat di teunggeul. Urang mah anguran geraprak geura neangan ilmu teh ulah aya nu neungeul, ulah aya nu ngadek, ulah aya nu ngabedil. Pek pikir, tepi no dama kaulanun ama. Nah urang teh mending kuat di teunggeul, mending awan nu neungeul. Ya mending teu aya nu neungeul. Aduh, salu. Nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil, mending eueuh nu ngabedil. Mending teu aya nu ngabedil. Aduh, salu. Nah urang teh mending kuat di gebuk, mending eueuh nu ngagebuk. Mending teu aya nu neungeul. Aduh. Haknyun eta kahayang teh. Cenah ayeuna jelema nepi ka atrok-atrokan neangan ilmu kuat di kadek, kuat di bedil, kuat ku teunggeul, geuning kurunyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon. Anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup. Sabab aya sisi niranana. Kumaha sisi niranana ama? Kieu. Dalima di sisi pager, buah tangkil di pulungan, hartosna jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan. Tuh, paneta. Oh, leres ama. Nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung, anu dudukun, mung katewak. Tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea. Entong borok ku kiai, ku ajengan, ku dalang, ku bangsat, ku copet, salamet mah dipikabutuh. Nya, leres pisan ama lebah dieu kasep. Salamet we urang mah anu diteanganana teu pino damel, tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh. Teu pino damel, kudu bener, kudu bagur, kudu pinter. Tapi no dama jujur nu matak satria teh ulah leupas tina 4 perkara. Hiji satria ulah borangan. Kadua satria kudu jujur. Katilu satria sepiing pamrih. Kaopat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa. Tapi no damel Kangjeng Rama. Heueuh ama pangna nyarita kitu teh kasep. Ama teh geus kolot,
geus cuet ka hareup geus heureut lengkah panon geus karasa rada surem maca oge kudu make serep kacamata ceuli geus saliwang irung geus mararepeg suku amper hese dilengkahkeunana hiji ciri ama teh geus kolot geus cuet ka hareup geus heureut lengkah hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana urang dek ka syahadatang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon urang ini naon anu rek dibawa ku hal eta nu bakal dibawa urang teh amal perbuatan tak ku hal eta kade cing hati-hati hirup di alam dunya tah kitu jeung deui abus kana istilah cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tepi noda mah ai kuleukeun mah dikeureuyeun urang jalan bener sugan we atuh gerapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bag-bagan agama aduh bakal linglung hirup bakal paremun obor teh tepi noda mah kadek cing hati-hati supaya kaharti ku aka urang teh asa ti mana deka mana tepi noda mah urang teh asa ti indung bapa asa ti nini aki asa ti buyut ti bao jang ngawareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa tepi noda mah kaulanun asa tina ti babu hawa asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna Kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung angin ta eta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nyaeta Nur Muhammad teh cahaya 4 perkara hiji cahaya hideung hakikatna bumi 2 cahaya bodas hakikatna cai 3 cahaya koneng hakikatna angin 4 cahaya beureum hakikatna seuneu tupi eta anu tadi ka kupingku kaula mah naon Nur Muhammad Nur Muhammad tepi noda mah cek hadis eta Nur Muhammad teh asana tina Nur anu maha suci Nur anu maha suci nyaeta tina johar awal johar awal ngan samet eta buntu margi sabab geus diterangkeun ku hadis jeung ku Quran eta johar awal teh bibitna 7 bumi jeung 7 langit katut pangeusina jadi anak itu mah tadi ceuk dalil asa ti Allah teh nyaeta asa tina johar awal teh kitu ama nyaeta sifatna caang padang deui gulungna dat jeung sifatna maha suci leres pisan da kakara we jeneng asma naon asma Allah teh nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif sabab ari
Allah teh nyaeta anu diwangun ku aksara alif lam he. Audio remix by Nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif. Dupi cahaya koneng ama. Cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal. Dupi cahaya bodas. Cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir. Dupi cahaya hideung ama. Cahaya hideungnya eta jadi hakikatna lapad he. Nu matak didinya aya alif lam jeung he. Tah, jadi we jeneng asma Allah. Dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama? Tah, johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid. Oh, kitu kateranganana. Jadi eta cahaya anu kasebut bieu teh kasebutna teh ismu dat teh. Ismu dat. Hartina asmana dat laisa kamislihi. Atawa asmana nu maha suci. Cek ahli padikirama teh disebutna teh latifah teh. Oh kitu ama. Ya kade. Tangke urang teh kudu bisa balik deui teh kadinya. Matak aya kateranganana geuning inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyati Allah mulang di kalahna. Nu matak kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna. Sabab aya kateranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala. Siapa teman-temanna urang dek ibadah ka pangeran teh kudu apa heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pek apahun. Nyaeta neanganana carana prak geura baca diri maneh ku sorangan ti ayeuna. Geura susul tarekatna anu bisa micin hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta pikir maneh. Tapi nodama kaulanun carana teh geuning cekolot baheula mah rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria. Dupi catur ama catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa panon ulah dipake nempo kanu garoreng. Culi ulah dipake ngadenge, irung ulah dipake ngame, sungut ulah dipake ngucap. Nyaeta urang teh kudu bisa maca diri sorangan. Tapi nodama kaulanun ulah kagoda ku itu jeung ku ieu. Sabab geuningan urang meme salat geus ditetelakeun. Kumaha ama? Kumaha geus ditetelakeun meme salat teh wudu heula. Nyaeta urang teh kudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah suku 3 kali, ngumah irung 3 kali, ngumah beungeut 3 kali. Padeta geus ditetelakeun. Anu harti leungeun 3 kali ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana eta hakikatna. Syariatna mah leungeun di kumah ku cai, hakikatna mah ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana. Tapi nodama suku 3 kali ulah salengkah-lengkahkeunana lamun lain lengkahkeunana. Atawa ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana. Panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana. Irung ulah rek saameu-ameuna lamun lain ambeueunana. Ngomong ulah janji sabledagna pikir heula. Jadi atuh nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan maneh pribadi. Aduh. Laras pisan ama. Nanging aya kaula teh taroskeun ka selira panjenengan. Kumaha? Laras ai salat tong make usoli ama. Wah, laras ai salat tong make usoli. Tah. Hade. Bisi urang pasea tina soal anu kitu teu pinodama. Sabab ayeuna teh golongan teh geus loba ngan kade urang mah ulah nyaci kana pamadegan batur, ulah nyaci kana golongan batur. Anu penting golongan itu jeung golongan ieu ge baraya urang wungkul tepungan we cing jadi hade. Dulur wungkul. Laras kaulanun tempo mah jelemana we. Di mana urang dek neuneun kahadean ka batur, ulah kahalangan ku golongan.
tapi cing inget manusia teh wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek saha bae di mana wae pak tulungan lamun aya jelema tulunganeun teu pinoda mah kumaha tadi teh perkawis usoli bener naon ama usoli teh tong dipake salat lamun aya jelema salatna make usoli ta jelema teh lieur. Oh liur ama liur nah ama dauh dina keteranganna salat make usoli oh cik ama dek nanyakeun ai maneh mimiti salat naon kaula mimiti salat teh ngangkat leungeun ka luhur bari ngucapkeun Allahu Akbar meureun disebutna teh takbiratul ihram nya ta eta mimiti salat terus wajah tu terus ditutup engkena teh ku awe salam eta salat jadi yakin usoli mah tong dipake salat lamun memeh salat hempek oh kitu ama eta aya anu memeh salat nu tara make usoli keun bae teu naon tah mah dina hate ge cukup aya kitu teu naon da anu penting mah salatna anu penting mah memeh salat jelemana aya nu make usoli jeung nu henteu memeh salat jelema we sing ngalakur kadar eta memeh salat tek make usoli heula pek bae da teu naon da memeh salat mah atuh cenah henteu bae cukup pindah hate oge heukeun bae da anu penting mah salatna cenah eta memeh salat tik jungkir heula pek bae da memeh salat mah oh leres ama memeh salat ama usoli mah nah make dibenceneng naon dipaseakeun anu kitu anu pasea tinu kitu mah anu karareupluk sabenerna mah oh leres ama anu istilahna mah kalapa ngagugulung monyet panginten ama ngagugulung kalapa kalapa ngagugulung monyet mah leuh ngagugulung kalapa engke bakal nyaho tapi ieu mah kalapa anu ngagugulung monyet teu pinoda mah kaula nu lauk mijah milu buruk teh nu kitu teh lauk buruk milu mijah panginten ama leuheung teh mah lauk buruk milu mijah mah jadi alus kabeh narajang eta lauk mijah milu buruk meureun ancur kabeh teu pinoda mah ama kade ulah kabawakeun kuno para sea urang manu penting mah ibadah we anu karena Allah teh lain karena ganjaran lain karena sieun tapi ibadah ka pangeran teh urang teh kudu karena Allah ieu mah aya kapan anu ibadah nu karena ganjaran anu karena hayang dikawinkeun ka widadari kapan wajib setiap wajib teh kapan sepiing pamrih rame gawe tapi nodama ulah panang buruh urang mah hidup di alam dunia tapi nodama soal ibadah ye ka pangeran timbalan kaulanun kade sing inget urang teh hirup teh di alam dunia teh teu cukup ku saurang sabab huripna urang teh menang batur wungkul tapi nodama mahkuta pan menang batur eta baju menang batur di kancingan oge ku batur init-initan make kendaraan batur bengsina oge pan di bengsinan ku batur sagala rupa menang batur wungkul tuh batur geus neuneun kahadean hakikatna ka urang aya urang dek naon ka batur dek benci wae dek pasea wae ulah keur ulang mah kasep nampi nuhun ama cenah ama ieu dumeh wujudiu awak buta nyarita nepi ka pelbah kitu keun bae alus malahan balik-balikanan ama jelema goreng patut awak buta diri terahingna seksi laku lampah teu ceureup pan ngewa nya laras kaula nun pan disebutna ge ku batur ngurus tunjung meureun ya mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan ati tapi nodama kaulanun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas
paedahna lamun urang teu iman takwa ka Nu Maha Kawasa. Teu pinodama kaulanu. Kade. Ulah boga rasa gengsi urang dumeh biji ti pakampungan. Ulah teh. Sabab anu bakal ngahalangan kana kamajuan urang teh lintang ti gengsi jeung eraan. Ai demi bener mah urang. Prak. Tong make jeung era-era. Ngeunah kapan urang pan ai cicing di kampung mah. Sanajan salilana udud daun kawung hirup cicing di kampung bari diharudum sarung. Tapi hirup teu linglung, teu weleh eling ka Nu Maha Agung. Tibatan urang hirup di kota, sanajan bogaan tahta, bari hirup lampah naon? Bari hirup ngalampahkeun dosa, nganiaya kaunggah jalma, pandoraka engkena ge. Timbalan kaulanu pek cing bener hirup teh cuk. Gerak pulas ama teh kulaku lampah maneh teu pinodama ama ler pendra. Barang ieu panita nuju aya dina guneman catur ngadidik putra siswana ka eta kasumpingan 2 jama. Teu aya sanes astra jingga dawala anu dina waktos eta lumampah apruk-aprukan. Anu matak di dieu kabeneran ieu aya padepokan aya kitu pribumina. Ieu saha sada jora jelema. Leres pisan ama. Punten kulan. Wah, aya tamu lingi. Aya pribumina geuning. Sugana aya cai atuh hanaang kuringnya. Mangga lingi. Hai Adim. Ulah kaget. Punten sieun. Lingi, Mang. Kamera kangan bika. Gusti. Teh naon genggerongna teh kolecer kitu. Lain kolecer kenal pot tunggu cuma dulu. Wah, hacuran kamu. Nuhun sin, nuhun kulan. Haturan Mang. Nuhun pisan, ite putra sin. Puna anak ite nun. Bade tumaros. Saha teh anu ti mana ieu teh? Saha Mang teh? Urang mana anu ti mana bade angkat ka mana Mang? Abdi sih. Ya. Sok kanya jawab. Aya alusna mah ku si lain. Naha. Dek ngarengap keneh boceng urut lempang oge dieu lah. Kili bendek mah. Sok atuh kanya diajar. Hanya cedek pondok letah ini. Sok kanya. Ih, si nyindrung ku dia. Ya, ieu teh kalah heureui. Hei. Saha ya? Abdi teh anu katelah masih Bang Jampang teh jago Betawi. Pantas jelema gepeng kieu mah. Nya nyoren bedog baju hideung, beungeut beureum. Untuk ngahina sia. Dupi eta abdi klan? Ya, anu tos ka Masur? Ya, anu tos ka itu ka dieu? Saha? Upami dipercanten mah abdi teh anu katelah mah James Bond. James Bond pika nyologodor gitu eta irung. Tete irung tarompet. Ah nah ai eta irung ku tieu. Nya aya ku ti molongo. Nya itu babari ngulit bawang sia eta mah. Nya aya naon atuh puas sumping ka dieu? Sareng ti mana lingi? Tebih abi teh sieun. Di mana?
video teh upami ditempuh makana 7 dinten 7 bengi kumaha maksud saya teh sieun abdi teh bade guguru we ka dieu sih abdi teh hiji rakyat sasat anu katalangsara abdi teh sasat jelema anu katalangsara jelema heureutpakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya ulu nyang itu cek abdi oge aduh nya teuing mang kumawi saha deui atuh anu bakal mikanya akamang lintang ti urang dieu cek abdi oge tulunganna abdi teh pangaresa wah say palai ilmu naon sieun aya ilmu mah keur kasalamatan abdi we hirup di alam dunya sae alus eta tekad teh mawi da aya deui sih anu diteangan ku abdi teh lintang ti eta kitu ulan dina waktos ieu teh abdi teh sae mangga jadi anu diteangan ku anjeun teh ilmu kasampurnaan we mudah-mudahan we asal kuat syaratna naon syaratna teh sih kahiji anjeun kudu geus bisa neuneun kagorengan kudu geus bisa ngalesotkeun syirik pidik jahil kaniaya iren panase dudupak rumpak ka papada kaula ada sieu mah teu kau panggih jeung jelema babadug wae di mana rek nerap ilmu bener nya syah timuruan ka inge lain timuruan ngelingan tah di mana geus urang nuna syirik pidik jahil kaniaya iren panase dudupak rumpak ka papada kaula terus ngasupkeun welasan asian dedehan nyahan ka papada kaula tadi dinya bakal brai katemong cahaya anu bakal nyaangan kana awak maneh anu keur poekeun dina waktu ieu nuhun bulan ngan eta ilmu teh moal bisa kapanggih ku maneh margi sabab maneh mah tukang bohong tukang wadul naon kabohongan sim kuring naon kabohongan sim kuring aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput anu leres emang teh saha ngaran teh geuning eta apa kana bohong abdi mana kitu ge parantos uninga mun ka abdi wah entong nanya kaula tah murid kaula tanya sae ku kaula diwalar mang cing saha ngaran mang saha cing anu katalah mang teh Astrajinga alias Sepot uluh anjir kapanggih dulu pancasila dibejaan ku silaing nyao sing jeger teuing ieu tukang saha sih saha nu tukang anu tukang teh Mang Dawala laras atuh pintu sumuna ti baheula ge can digenti eta we anger abdi mah cing nya abdi apa di mana abdi nya selira apa ka abdi di mana cing kuring di Amarta di kampung Tumaritis ya Gusti sumuhun saha bapak kuring bapak anjeun teh Semar uluh naon pangna kuring apruk-aprukan neangan Arjuna nya sumuhun aki sing ngacubuki percaya we abdi ka salira aja sing ngan teu leuwih bohong tibatan anjeun teu leuwih bohong tibatan anjeun nah ai nyaho mah make nanyakeun atuh tadi ka abdi nyaho mah kangaran abdi pok ke ngaranna mah nanyakeun heula kitu so teh ngadoja we kaula mah make di doja mah sia ti kukur kuring teh hampura muji abdi ka salira muji kumaha salira teh sasat pangawakan teh punten naon pangawakan salira teh buta ye ai mun teu na pangeran ka manusia mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati sing saha nu atina bersih di dinya bakal pinangih jeung kanikmatan jeung kasenangan
sabab ay buta teh rupa-rupa kurang Cianjur teh mah geuning aya buta baheula aya buta ayeuna buta syariat buta hakikat kumaha ay buta baheula kumaha teh buta baheula teh ay buta baheula mah jangkung gede huntuan kahakanana jelema ay buta ayeuna mah jangkung gede sote kajahatanana ay kahakanana kesang batur daek meres daek korupsi daek ngarentenkeun ngarah-ngarina hayang untung aing teu batur kasenanganana disaluhureun penderitaan jelema lian. Iya, betul. Jadi orang itu mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain. Ya. Simun kahartos. Ai buta ayeuna, heuh bieu ai buta syariat. Buta syariat teh anu teu bisa usaha. Anu hese neangan kipayah bongan eueuh kadaek teu apal kana bag-bagan ilmu na pikeun neangan dunya. Ai buta hakikat. Da buta hakikat mah nyaeta jelema anu teu apal kana bag-bagan agama. Nya nu tadi teh lumpatna teh. Kana daek ngarinah teh ngarah-ngarinah ka batur. Kitu. Kitu ieu. Nu matak loba jelema anu amis mulut. Ngan hanyakap eusina anu dipigawena salah. Mawi model diteun abdi ayeuna sieun. Naon? Di negara abdi teh lambangna teh naon? Pancabudi gitu. Nyata layang jamus kali musada eusina teh pancabudi anu dimimitihan ku ketuhanan yang Maha Esa. Sedengkeun eta naon? Lambang teh eusina teh nyata pikeun ngaleungitkeun politik-politik liberal. Nyata politik adu domba. Tapi kunaon dina waktu ayeuna ari eta lambangna nepi ka aralus ngan ieu teh jelema anu sok salah. Ieu jelemana hade ulang-ulah nyalahkeun ka pamarentah. Ai pamarentah mah bener. Sumuhun eta oge ka hartos jelemana sabri ge. Tah kade. Urang salaku rakyat salaku warga negara geraprak gerapi gawe eta pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan yang Maha Esa. Simun bade eta geus nuju dikeureueuh ku abdi tina waktu ieu teh. Tah kitu sedengkeun ayeuna lambangna teh leungit. Wah, lambangna teh leungit nya teh layang jamus kali musada. Nya. Tapi teh ayeuna teh meunang pancen pikeun neangan eta pusaka jeung panengah Pandawa di Pati Arjuna. Ai kacurigaan jelema loba mah kitu sieun. Pajarkeun ieu lambang kagungan teh layang jamus kali musyawarah teh cenah dipaok ku Arjuna. Dipaok ku Semar. Matak Semar jeung Arjuna eueuh. Tapi teh hayang nyatakeun ieu teh dek neangan eta teh. Kitu kulan ieu teh. Sae jadi bapa maneh jeung Arjuna teh ditulis tongong ku batu jadi dipitnah itu bisi kitu tah. Atuh lamun nya teu naon. Data mah anu bakal ngahukuman melintang tilaku lampahna sieun. Sanajan abdi kapun bapa ka Semar. Ai salah mah teu naon pek bae. Dabongan cicingi negara hukum. Halus. Kunaon sieun batu? Batu kaula teh rumah sawe keur emplu ieu. Tah kitu mah. Kaula oge dina waktos ayeuna teh boga tekad nek neangan eta panengah Pandawa Arjuna. Oge layang jamus kali musada da kaula ge masih keneh warga negara. Atuh pami kitu mah da parantos sahak jeung sakawajiban ieu teh nagara teh. Urang sami pilarian sareng abdi. Tah kitu kulan kumaha upami ayeuna mah urang sareng we atuh pilarian ai nya mah ngaku yen urang teh salaku warga negara. Sae mangga punana ke pentes. Cing atuh tulungannya abdi teh. Cing kasih. Kira-kirana sanggup neangan Arjuna jeung layang jamus kali musada. Kaula nun, ama. Atuh teu pino damel putra bujing hingga wae ka pulut marganing tanaga.
larapati kasangakeun pek alus-alus nanging dinten iraha putra kedah lumampah milarian pusaka ayeuna ulah make jeung dingkekeun deui da kira-kirana sanggup barengan anak kaula Mang Astrojingga Mang Dowala sae sing abdi sangem sin keuna abdi nyarenganana nanging nya kitu abdi teh nuju kosong pisan saku tah bawa tah 3.000 tah sakitu sae atuh ama dina waktos ayeuna putra bade lumampah milarian Arjuna sareng layang Jamus Kalimusada heueuh kitu gerak-gerak gerak amalkeun eta ilmu sabab lamun ilmu tanpa diamalkeun teu beda ti tangkal eueuh buahan mubadir hukumna ngan umat kudu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan sabab lamun ilmu diamalkeun tanpa karidoan jeung kaikhlasan yakin teu beda ti tangkal eueuh akaran katebak angin bulah wet ti bulah wetan condong ka kulon katebak di kulon condong ka wetan tah lebah di kade ulah nepi ka pelbah kitu urang marah hiji manusia anu dimulyakeun ku Gustina nyaeta anu bisa ngamangpaatkeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana tepi no dama ama amit permios sae atuh sun bra lumampah jeung rumahku kasar dina waktu eta ye 3 urang jalma lumampah mangke king baka prata una lampah eta kacarios ieu panita kalamaya kamelang teh aya we nyencelak dina 2 kelopak mata kenca jeung kede aya kutuhu salamet kitu si anak atawa cilaka oh nya kitu teh ai kolot mah inggis kuri sirempan ku kaayaan pendra barang sawag ye panita kalamaya aya dina satengahing lamunan haget kurnera haget kurnera kaget kakak mikir lagi kurnera ya ya anak ama aduh ama geningan ieu teh ama walah teu kuna naon kasep kaula nun ieu cangkeng rada ngajengak kunaon ieu teh anu mawi kaula teh penak sareng anu ngaroga hal Arjuna di mana di satengah kingalas pringganinga cala salah sawios raja ti nagara Guha Salabintara siluman anu rek males pati kana kanyerian lanceuk nanyata Prabu Liman Jenawi nu parantos maot kapungkur ku Arjuna wah baingan walah ari astajing ada wala tuka kumaha nasibna dina waktu sayeuna God Mangga wala di mana ya lu itu di Lemonyong
Aduh geuning aya panita. Ka dieu. Ampun Gusti obat ilaha illallah. Biasa salamet dibelaan ku salira. Wah, salamet maneh oge. Salamet mah guru. Aduh, rumah saya abi trek ngaku guru ka salira lah. Aduh, geuning nya teh. Ya, nuhun ah. Salamet geuningan Ji. Kaulah salamet Mang Nawala. Kunaon ieu teh? Kaulah teh dibalangkeun. Malihanan pusaka layang jamus kali musada ge parantos ka pimilih ku eta raja dina waktu ieu teh. Gitu Mang Nawala. Sumuhun. Ama? Tuh geuning. Ama itu tinggali ama. Wah. Kasep timalan nyuhunkeun senjata pitulung ama. Ye. Gara pake ieu pusaka ama ieu. Aduh, uluh mun hade kitu eta panah. Gusti. Sabaraha teh pangaos nu kitu? Wah, jadi Isa mah. Nu abdi nu leungit teh kitu pisan. Ah, nya ari taeun teh. Samohon. Bari kumaha sun? Wayahna eta temak makhluk. Sugane pusaka yang jamus kalemu sarana bunang. Tapi nak karuan unjuk sumanga. Ayo temak. Amit. Ya Cisetra ningrat ngabar panah lan Gusti hebat kitu satria nemakeun panah. Aduh nya anu percis pisan dunungan deweknya kitu cawe. Nemakeunana kumaha geus dilepaskeun Mang Dawala. Parantos kulan. Anu dina waktos eta panah anu melesat tina gonewa. Ayeuna purut kapalehan. Ayeuna haye. Rarasan kaula ieu kulon asa ngadeukeutan wetan asa kidul asa ngadeukeutan ngaleng. Luhur asa ngadeukeutan handap. Tetempoan kararoneng nahanaon ieu kaula kayana. Ai pula warga nu di lembur bet naremongan nahanaon ieu teh ngalasan pikak. Aduh ampun anu makan. Penasti karsayang tumamparan. Ieu Prabu Limantaka kapangang pisan tenggorokanana. Mang Dawala astagina abdi tinggali sampun masing pati teu bakaling pelaya ama. Wah geus beunang Kasep parantos ama. Wah modal teh si Wawulak kurang ngajar ieu makhluk teh ieu. Gusti tapi kalempeng kitu kana tenggorokan mode teh makan abdi nya kitu harita. Basa nembak naon Sling? Basa nembak buntut. Masang genep salapan kaluar nono menang 3.000 harita teh we. Nya. Lain menang si lain menang duit, menang wiwirang belum. Oh. Aduh. Tah geuning eta pusaka layang jamus kalemu sadana cokot kadiekeun Kasep. Penyuk sumanga ama nyangakeun ieu pusaka layang jamus kalemu sadana. Kadiekeun cekelan ku ama. Kadiekeun ku abdi cekelna. Is. Kadiekeun ku abdi. Ulah leungit dalaworat teuing.
kasih kalau nun ama tadi kadenge Arjuna cenah bejana geus dipaehan teangan layona di dieu aya dinasti kersayang tumampara Arjuna anu parantos ngajeng-jeheng ngalungsar jadi babatang pernah kuye panita asta jika serang dawala alah iya geningan aduh tobating ama iya gening layona Arjuna aduh Gusti agan dugi kakieuna nasib teh kabina-bina teuing lir penda barang nuju paungku-ungku sadayana nyengcerikan layon Arjuna sapratane pun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jengalam balnik ningali kajadian eta dawala saha eta saha ama Gusti itu teh dinungan kuring itu teh saha teh Gusti Batara Kresna dagon dawala aya naon eta Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ningali Arjuna sampun masing bati aduh dawala ieu teh di kumaha dawala Gusti nu mawi abdi oge ieu netelakeun ieu teh pangaulaan teh saur mah dipaehan ku hiji denawa anu males pati kana kanyerian lanceukna kapungkur saha dawala anu katinggal mah ku abdi Prabu Limantaka sing ti nagara lima naon Guha Srabintara Siluman teh abdina Prabu Liman Jenawi anu kapungkurna teh maot ku ieu pangaulaan di mana ayeuna teh mangkelupna parantos maot ku abdi ketang ieu parantos maot ku punana dupi ieu saha guru pribados ieu sin dupi ieu punana sin oh ieu teh putra siswa nya putra siswa geningan tiasa ngapantoskeun karo pihak kapiyogaan kaula anu mawi nya kitu we kaula teh salaku warga nagara ngiring nyingkilkeun raksukan kiwa kalian dengan berjuang demi nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta sareng laharja sin menuju adil sareng makmur sin nanging namanya makmur na adil nama tebih keneh nya maksud ieu namanya adilan sin kuha ieu atuh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak-anak kasayan salira panita wah syawang juna leres ari eta pusaka layang jamu sekali musada parantos kacepeng ku salira parantos ieu yakin eta nu malingna eta nu malingna saksina ieu asta jiga sendawala sumuhun kulan eta Prabu Limantaka nu malingna yakin dupi juragan Anom Gatot Kaca para satria amarta ka mana milarianana dina dangat ayeuna teh candek mulang merencan kapangi pasti engke ge bakal dibewarakeun cenah marulang deui yen pusaka geus kapangi sumuhun kulan kawatos nya tolak ke dina waktos ayeuna atuh kaula maksad ngalanongan ipun Adi Arjuna manawi kengeng pangresaking anu maha kawasa kengeng kabul nu maha agung kengeng laksana nu maha kawasa cing sapamunut ginureun sapraja ti kanan ieu kadang hengsun Arjuna waras tu maneh jati tu kaning waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Hijemang dawang yai lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinuran lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinuran tenira kang samia jangiratani lawan aduh jadi kaulanun raka batara
ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingakan oge ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan ditampi nu nyai damang nu nyai nun tupi ieu saha kaula ta ieu anu ngabantoskeun ka urang rai atuh nuhun pun guru itiagan semah kapihatur abdi astra jingga nuhun kana kasatiaan maneh sih parantos jadi kewajiban sih tawala parantos jadi kewajiban abdi kulan nyalakeun sadaya-daya abdi dina waktos ieu nuhun dawala sumuhun sawangsuna nganuhun wungkulnya euy acane murun cempa atuh dina waktos aya yai pusaka yang jamun sekali musada parantos kacanak ku ieu maha panita atuh ngahaturkeun nuhun kalayan dina waktos ieu bari disuhunkeun bae daun eta pusaka yang jamun sekali musada dina waktos ieu sae layang jamu sekali musada lamang kagungan negara bari dipasahkeun ku kaula leres nanging kaula teh sae bade masrahkeun ieu pusaka tapi pangmenakeun heula tarucing kaula tarucing naon maha panita tarucing naon ama tarucing naon cingkuk-cingkul balik ke dese lain budak leutik bisa ngapung lain budak leutik ngamai pujit lain teh duh lamun teu ngejat keuna diteke bieu bade narucingkeun naon saira maha panita ieu kaula bakal tumanya ka salira Sang Nalendra Prabu Batara mangga ieu pusaka layang jamus dipasrahkeun tapi kaula dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabaraha perkara sae bakal manusia teh aya 4 perkara hiji bumi caing jeung seuneu dupi cahayana hideung bodas koneng beureum jadi cahayana teh beureum koneng bodas hideung cahayana beureum koneng bodas hideung nya dupi nafsuna beureum nyatana amarah loamah sawiyah jeung mutmainah nyuhun jadi eta bakal manusia teh tidak 4 perkara nya aya watekna eta mode taneuh aya kumaha watekna taneuh sadrah sumerah sareng pasrah leres kana kersa nu ngresakeun dipi hade pasti bakal mulang hade dipi goreng mulang goreng mun diurus mulang cukul mun dipiara mulang kaya ana dibawa tamelar joledar eta bumi yakin pamulangna teh ku kasangsaraan ulu manusia nu asal taneuh ana hilang atanapi ana parantos leungit saina angina seuneuna tan wane mulih kajati pulang ka asal deui audio diremi jasad badag kana asal tina taneuh pulang deui jadi taneuh awor jeung taneuh istilahna ngajadi taneuh deui eta watek taneuh leres dupi watek cai hanap asor kumaha neme watek cai teh hanap asor moal aya cai ngapung kaluhur mustahil palid kagirang dibelaan ngarayap cai eta tapi mapaina teh kahanap akhirna teu burung nepi ka sagara anu lega tukuh sajroning udag maksud dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana kajeun caah leleberan tibatan pegatnya lampah cai sanggup mere hirup kahuripan kasing sakur anu hirup leres tapi anak datang amarah na eta cai sok mana bahaya ngaruksak kasakur nu kalembahan leres dupi watek angin eta gaib kumaha sajroning wujud disebut eueuh da karasa
karasa ayana leres disebut ayat disebut ayat da teu tembong jirimna lir napas manusia nu teu tembong leuwih leutik batan leutik leuwih lemut batan lemut lamun eta musna ti manusia leres lebur papan ngan ukur kali tulis lebur kujur beak awak leungit tanpa lebih nya ilang tanpa kerana muncang labuh kapuhu kebo bulih kakananga eta cai balik ka cai angin balik ka angin sene jeung taneuh pada eueuh teu kadeuleu awor ngahiji jeung Gusti jadi mulih ka kaina asa mulang katadina leres ai watek seuneu angkuh adigung teu bisa asor kahandap lir nafsu nu taya seubeuhna karepna mangprung ngebrung najan kitu manusia perlu ngabogaan seuneu kan tenan anu sakadar sakirana bisa dibere hidup atau bisa mere hidup leres sabab lamun manusia tanpa seuneu tanpa nafsu teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawena jadi teu ka arah paedahna da satungtung seuneu bisa kawengku ku ukuran anu saperluna pasti jadi mitra nu gede jasana tapi lamun seuneu leuwih gede tina perluna pasti matak musna anu kabasmi sok aya paribasa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan leres pisan yakin sae aya deui sajabat eta aya naon bisa ieu layang jamu sekali musada dipasrahkeun ku kaula nya tapi dina waktos ayeuna sae hiji deui tarucing ti kaula malihan lain hiji deui upami aya waktos mah cobi nanging hapunten upami ku kaula teu tiasa kawalar sae naon anu leuwih gancang batan angin teh nyaeta pikiran manusia contona tiasa dicontohkeun kumaha nyaeta di mana urang init-initan kahiji tempat saacana init eta tempat geus katempo jeung eta pikiran teh geus aya di ditu ya ansang nalena lain lumayan pangabisana ai anu leuwih bedas aya naon hawa nafsu teh leres eta leuwih bedas eta di mana manusia geus nafsu istilahna di mana aya gunung hayang ngalegleg nempo jelema sagede sireum eta ukuran nafsu nya aya keneh parita sajabat eta aya naon anu bakal ditarucingkeun ka kaula pamimpin kudu bisa ngapung bener nya pamimpin kudu bisa nerus bumi bener nya pamimpin kudu bisa napak sancang bener nya napak sancang teh naon euy nu mata kudu dek bergaul jelema mah napak sancang teh bisa nyieun duduk kuy si belegug naon aga napak sancang teh dawala nyaeta bisa lempang di luhureun cai nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu lempang di luhur cai sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu bisa ngapung ngawang-ngawang di luhur sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh nyaeta bisa asup ka jero taneuh mulebes sanes tapi nganu ngaharti pamimpin kudu bisa ngapung anu ngaharti kudu bisa nempo kahayang masyarakat nepi ka pelebah mana kaayaan nagara dina waktu ayeuna yakin istilah nama kudu boga cita-cita anu leuwih luhur eta hartina bisa ngapung ai kudu bisa nerus bumi nganu harti urang kudu bisa nerus bumi teh nya eta
istilah nama kur bisa neleman karena kahayang rakyat. Jadi istilahna ulah nepi ka patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna. Kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Parantos karaos. Karasa kumaha asalnya? Sun ayeuna parantos ngahiji we manunggal sun antawis abri sareng rakyat. Jadi istilah nama sahak sareng sakawajiban. Ai kudu bisa napak sancang pamimpin. Pamimpin kedah tiasa napak sancang teh istilah nama pamimpin teh nyaeta kudu bisa napak bisa kabeh golongan. Jadi ulah rek pilih kasih kanyaah kadeuh pamimpin ka rakyatna. Hadepi sansang nalendra. Sae. Aya keneh saja beti eta? Oh aya. Naon? Mangga ieu pusakala yang jamu sekali musada dipasrahkeun ku kaula. Tapi kaula teh pangmanggihkeun heula Semar jeung Setiragen di mana ayana. Waler kaula nun raka Batara. Saha pangmilariankeun Semar jeung Setiragen di mana ayana. Numawi ceuk abdi oge dugi kadanget ayeuna candek panggih teh pun bapak teh. Numawi teu aya. Eta eueuhna ka mana? Teu pira ngok hayam teh. Diudag-udag ku RT dituna teh. Nya. Oh, pangmilariankeun Semar. Jeung naon hartina Semar? Kaula maksad ngawalar. Naon? Hartosna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam. Saha nu nyaksi ka urang? Nu nyaksi ka urang lintang ti tekad urang. Eueuh deui anu nyaksi kana laku lampah urang sorangan lintang ti urang keneh. Nya. Jadi atuh Semar teh si horeng dibabawa ku sararea oge. Aya di sararea oge. Tepi ka Semar rupana hideung beungeutna bodas anakna beureum jeung koneng amarah luamah sawiah mutmainah tanu tadi. Nya. Pamajikanana Setiragen asa tidak kecap satya raga simpati satuhu. Nuhun. Leres? Ya. Sok ayeuna di mana atuh eta Semarna? Jeung di mana eta Setiragen? Sae. Walaran ti kaula. Semar teh teu tebih ti dieu. Nya. Ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot. Eta Semar sareng Setiragen teh aya di dieu. Pinasti barang keresna disaurkeun kitu ieu panita kalamaya leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi Semar badranaya. Atuh ieu aji setra ningrat leungit tanpa bilang tanpa krana. Dan dia Dewi Setiragen. Oh iya. Kakang Semar. Bapak, tobat Bapak, gening ilmu teh di Bapak deket-deket anak talus Bapak. Nuhun Bapak. Bapak abdi. Syukur yang ceuk geuning eta. Ma, manawi teh sanes emak. Manawi teh sanes aceuk ieu. Kaula nun teu pina damel atuh ngakaturkeun semasung ka muka kunyuk panjenengan Gusti Batara. Aceuk ditampi nuhun aceuk. Kaunyuk pangawalan oge teh kantun kaula nun. Aceuk ditampi nuhun kana naon nepi ka kasimpatian salira Kakang Semar. Sadaya-daya nu nyangakeun kabodohan jisim abdi nuhun Kakang Semar yakin atuh pawongan Panawa ulu cupu Panawa salira. Bapak disangka cingcing ka abdikeun eta ilmu boga malih warni teu geunah meureun abdi. Lamun abdi boga ilmu kitu ngeunahna teh ai ka pasare moal maan duit. Maan tolomong dek ka pasar gibegeun awak ngajadikeun tukang saron. Nganyuk geus beunang mah harta kakayaanna ti pasar jadi dewek deui pantikeun nagih teh ka si Ewon.
ngan mau dijabah ilmu kitu mah. Nuhun Kakang Semar, mangga urang sami lumampah ya tuh Kakang Semar ka Nagara Amalta. Terima kasih sudah menonton cerita wayang golek di channel Mahesa The Family. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran kehidupan untuk kita semua. Jangan lewatkan tayangan berikutnya minggu depan, karena masih banyak kisah penuh makna yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.